Barudak poe ayeuna marek eureun heula jaga warung teh mumpung aya asisten. Nya atuh kali-kali we nya mumpung keur libur gawe urang titah. Ari sugan teh moal daek di titah teh. Ari pek teh geuning tuh heueuh daek cenah poe ayeuna mah istirahat we. Nya puguh we atuh abdi teh ato. Cik coba lamun unggal poe atunya daekan kieu teh. Tapi da ieu teh kajeun daek geuning kok eta acak-acakan kitu nunana teh. Nya kan ari abi mah nunana teh nu panjang-panjang hungkul, nu pendek-pendek hungkul. Terus lamun ku abi mah pan popes hungkul. Lamun nutrisari jeung nutrisari hungkul. Ari ieu mah lain di mana we karep nyangsangna. Tapi da keun we antep tong digeunggeureuhkeun. Nya pan ari digeunggeureuhkeun mah di mana keneh tah di teh sok embungeun. Tuh kan bari jeung acak-acakan oge beres geuninganan. Tah ieu waktuna maju ka sore waktuna nyieun gorengan. Heueuh kan poe ayeuna mah abi di titah istirahat jadikeun we cenah digorengan ku sorangan. Emang bisaeun kitu teh nyieun gorengan? Ah pira ge nyieun gorengan atuh piraku we teu bisa. Tah ieu di dieu bari nyieun gorengan bari ngulup cabe keur sambal seblak. Tah lanjut deui ieu videona peuting-peuting. Barudak ari sugan teh heureuy sapoe ayeuna titah istirahat teh. Ari pek mah geuning nyaan kok ieu mantuan peperen jeung merean teh parat ti kapeuting.